lamun aya jalma goreng ka urang sabenerna lain goreng keur nganyen ka gorengan ka urang tapi keur nyen ka gorengan keur diri pribadina sorangan. Sabab naon perkara anu dipelakeun ku urang eta nu bakal dipanen. Naon perkara anu dilakukeun ku urang, urang nu bakal narima kana akibat tina eta perkara. Lamun nu dilakukeunana pagawean hade maka akibatna bakal hade. Lamun anu dilakukeunana goreng maka akibatna bakal goreng. Ieu pikirnya, pikirku diri urang nyalira sadayana. Lamun urang daek ngaji, getol ngaji, khusyuk dina ngajina sanes keur batur. Bisi pajarkeun ganjaran keur batur, bisi bisa keur batur lain, tapi keur diri urang nyalira. Mun urang getol ibadah ganjaranana lain keur nu sejen tapi keur urang sorangan. Ulah mikiran batur nu teu ngaji capek-capek kemetak-metak geuring sorangan we sing getol. Keun we urusan batur.